Bismillah jadi kawitan, alhamdulillah pujian, tur solawat kajunjungan, nujanten rasul pilihan. Eling-eling para santri, hirup kudu sadar diri, ingat tujuan di bumi, bahwa orang teh rek ngaji. Cek saha ngaji babari mah ngoprek FB, lamun heg ngaji babari, kabeh geh jadi kiai. Santri penerus kiai pewaris nabi utusan ilahi, anu ngatur umat di bumi. Hate kula miris pisan, ninggal santri akhir zaman, kalobaan FB-an daripada pelajaran. Kitu geh geus alus pisan dibanding jeung kalobaan budak dina akhir zaman, menting kena sakolaan. Teu inget pikeun akhirat, hirup asa rek selamat, padahal tujuan umat bagja dunia tur akhirat. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka palih wetan, kamana neangan bagja, kaditu ka pasantrenan. Ingat papatah pun guru, lamun ngaji ulah turu, ken bae awak geh kuru, nu penting ilmu natimu. Kula bingah ninggal santri, komo ka santri salapi, hirup nage malan diri, tapi pikeun bekelen diri. Para santri sing narima kana ieu pepatahna, mugi sing janten elmuna, kangge urang sadayana. Sing ageng pisan hampura, ka abdi anu nyarita, hampura pisan salira, anu kirang tata basa. Hampura kaula hampura, nyieun syair lalawora, sabenerna kula era
Ieu syair nu insani anu khususna keur abdi umumna ka para santri ngarahirup sadar diri